maneh tumaros dupi kampung tumaritis teh laras ieu Bapak. Sumuhun nun. Laras sumuhun. Nuhun atuh. Kita panggilan di bumi. Dupi salira teh saha ngaranna? Upami di persanten masing kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon. Leres. Atanapi Semar. Jaha. Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Atanapi Semar. Jaha. Semar. Loh, luas we. Semar. Sumuhun. Aya eta anu tukang Pun anak kita. Abdi Komar su. Cepot sanes Komarna teh. Sama bodoh kata mu teh. aya itu nu tukang. Abdi Parto. Aduh. Kami sok dina bala-bala. Anu sok dina bala-bala. Ai bala-bala nglaba kitu teh teh. Jual kitu pistol teh. Benar ieu teh Semar. Sumuhun. Geus bangi. Geus bangi. Ngaran Semar. Eta geus bangi. Eta ngaran Semar. Geus bangi. Kawas nu atoh papa nginjem bapak dewek teh buat lagi. Jika lu bunga. Boga hutang teu, sugan nginjem duit ka bangkrut. Nah, sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh. Ih, lain atoh deui. Bogoheun beureum. Maksana naon? Atuh pribadi dudukun. Mana tertaruh sih kana mah. Pan ieu teh paranormal kulan. Tuh geuning dina pantol lambang Nage Semar. Ngan boga hutang teu mayar. Itu ieu teh. Sumuhun. Salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadi nanyakeun mana nanyakeun ka jelema. Geuning sohor maneh teh Mar, teu bireuk tu kaitu kakainya ti parapatan ngetan beras cenah ka dinya kitu. Maksudna oke Mar. Sabenerna mah Sumuhun. Kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian. Bancang pakewu harengheng ku dedengean. Leras? Ya, cek degerek dudukun. Minta ubar meureun. Nya, mati atuh bapak dewek meureun. Kamari ge aya nu gering. Utak getih minta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot. Lain batu-batu teh. Jelaskeun kolot. Nah, ieu mah anak-anakan. Tadi dinya nyebarna mah kan. Tadi dinya nyebar mah ka sawarna teh. Pada ketuk-tuk. Mau bersihin kamari. Tatama ka bapak teh. Nya. Naon gering bersihin tatama lain, jelema bersihin di dieu. Maksudna mah lain eta. Aing mah. Ini teu ngalalar titing sia. Kur terarah lamun ngabodor. Buku judul sia teh nyari. Aing kapati mah bisa. Pugu nyari tak nu bersihin. Dah. Menang beja tinu menang dipercaya. Sumuhun bisa waluya nagara Bihara-biharinya. bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema. Waduh, kudu ngaruang otak jelema. Hei, teu salah. Utek naon sih? Bawa utek cepot. Amit-amit. Disikat sia koing. Salawatnya bak. Lu bicara macam-macam lu. Jika nu geus barengan Emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot. atau kepala marmot? Tak itu utek jelema leureun. Kedah di ruang. Ya, tapi teu sakawayah jelema. Saha? Ai nu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu. Aya enak. Acan cicing itu. Tunggu kamu seak. Lainnya nah di dunia meniru rupa-rupa kejadian. Aneka ragam sebutna ge bener. Ku eta dina patroli we dina buser. Oh, wapoe enggak. Anak diperkosa bapana. Dapat pikir ku siling bapana dipuncit ku anakna aya. Bunga poe. Sa anu teu ngeri, ninina ku incuna dipaehan. Putara rega. Ayeuna Budak leutik umur 3 tahun diperkosa ku nu gede. Masyaallah Gusti nu Maha Agung. areng-heng ngadunya nya kan. Areng-heng dunya ayeuna leu. Yang teu ngarasa dosanya. Awewe misi norok. Nah, lalaki jeung lalaki Indomie. Sodomi. Belum. Lain Indomie jauh-jauh saja. Budak merkosa kolot. Kolot diperkosa ku budak. Budak diperkosa ku kolot. Nya, budak diperkosa ku budak. Aya nu kolot kekeureuweut ka budak. Tah hijau ban.
jadi wayah nawe kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayah narek dibongkar ayeuna uluh aya adat nah pira uteuk atuh nyabikeun nya gentir bapak mah ku kue Bogor da teh pakaian dibikeun kawas nu lieu sia teh mungkar bapana mungkar da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyagakeun aya kapun anak sanggarupina diajar dewasa jak sok kanya ngomong bisa jawab ai dina seueuhanna mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya semun bener mun ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapa ulat sae dibikeun wah cenah pira nu kitu nya si doraka mah kitu da cicing geus sagala pake kudu mah pagedang atuh sace cicing ngaran tapi aku rek tega daya maksudna sagala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumun mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku atos kumaha sim kuring teh mulak peutuy eta peutuy teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae jeung hiledan wae deh jeung hiledan wae jeung kolopetong kabeh puteuy teh tah kitu hanas abdi teh kabaturan dikumpulkeun ngarep peutuy efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing itu ini era abdi kabaturan nya kapaksa we abdi teh apik teling kalau tong rumah sakit itu terus tah abdi teh tatanya ka ditu jeung ka dieu ya bisa cenah peutuy maneh bakal buahan bakal leubeut tur bakal ngahasilkeun eta peutuy teh tapi ieu teh wayahna dihanapkeun akar peutuy teh kudununa otak buta enteng tuh kudununa otak raksasa enteng ban enteng buta naon anu kumaneh dipenta nah buta dayan nah buta maga nah butati pokoknya mah buta we buta nu torogan kumaha buta nu teu gablek pucus buta pika sebeleun urang mana buta pika geuleuheun urang mana tanyakeun ngomongna sok ka mana karep teu pika hartieun batur pika pusingkeun batur ngomong hayang menang sorangan aing ngomong hayang menang sorangan gede hulu butana teh nya lamun aya ka hayang teh totorosol dibelaan siku kiri siku kanan urang mana butana ai butana mah tos aya di dieu sok atuh ku urang-urang pangdewakeun sae sing tuduhkeun butana mana da da teh paling ditu tadi teh ari ayeuna mah pindah ka mana eta goblok nah makin denger aing dipenta otak urang ngajar sia atuh modar beuneu aing ambek tah sarua dewe oge kitu apa bedana sarua da eueuh bedana atuh ente dengan saya itu sama kan kalau makan garam gimana ya asin saya juga asin sama kan kalau makan gula ya manis saya juga manis tidak pahit tuh kalau tidak makan 3 hari apa namanya lapar saya juga lapar beres biarpun ente dengan saya beda di mata tapi ada yang samanya di hadapan Allah semua sama rekep deng papak sarua tidak dibeda-beda rasa mah tidak ada perbedaan nah mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan didinya geus mudag ilmu kemanusiaan san nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu nah belajar dong belajar dikit-dikit di negara saya negara Amarta satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta yaitu lambang keagungan negara namanya layang jamus kalimusada nah itu dia lambang ini bukan hanya teori tidak ditaruh tidak dibikin papaes
jadi tuna dina etalase, jadi papaya sungku, jadi teori wungku, tapi uang amarta dengan kenyataan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. Tadi lah badi esok, lamun didinya tengenah dek kumaha ayeuna. Waing di podaran. Nah, tong ngarepotkeun. Data di podaran ku silaing oge dewek mau bakal modal. Emangnya lu kagak takut sama gua? Ini gua akan besar. Tidak takut besar, masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu. Tidak takut mati, tidak. Karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan. Silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke. Bangsa urang anu sasatna. Urang mah di Jawa Barat pan. Pan di Jawa Barat mah Siliwangi. Mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning. Di Jawa mah teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca abi teh. Tah naon ngagerem teh? Heuh maung heueuh. Tah kitu. Nya, mudah-mudahan urang sadaya salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Sadar bernegara, da ieu teh negara urang, keur urang hak urang wajib dimulai ku urang, hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Nya, dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya siling oge sing jadi polisi di imah teh. Kumaha teh maksudna? Heueuh na ari nulakan pantau jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heueuh, tah. Ya, itu merupakan ulah lalawora dari jadi warga negara. Mau pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok yakeun sumpah pemuda sok dipieling. Naon pangna nepi ka disalahkeun ka pemuda apa eta teh tenaga teh anu pasikeun bala kasanteng teh pemuda. Disebut lagi tulang tongong negara. Cenghar keneh otakna bala kasanteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon negara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sadaya. Heuh. Baik ayeuna aki-aki nu geus tokrol-tokrol da mau bisa perang, lamun teh mah aya serangan di luar negara. Kitu. Nya. Ini aki-aki tah pemuda andalan urang sadaya teh. Nu matak jauhkeun tina narkoba teh teh panyekok batur. Supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna? Tah, babari penjajah teh asupna. Dialah-alah pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Tektasi, magadon, inuman keras, data leler. Itu. Mata kadeh jauh ke nukitunya. Mudah-mudahan atuh. Udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Gengsi cenah lamun teh teler teh. Nya, itu. Eta tidak inuman, can tidak kahakanan. Can tidak pakaian. Budaya-budaya teh dilalapkeun di ka urang. Ai di urang jadi rontok we deui. Nya. Oh nya. Ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baju hideung mah keikat panayagan, padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek. Make ikat da urang sunat. Gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit euy ngan urang. Lain ulah pakai pakaian nulian. Eta we gara pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning. Baju samet buja-bujana teh kadeuleu geuning. Can ayeuna VCD pornografi, porno aksi. Wah, dicekok ge aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge, tamat SMP aya diintip teh ku dewe keur ieu teh anu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh. Nah, der disadiakeun fasilitasna. Nya sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha teu da PS. Poho we kana budaya urang mah geuning euy.
jeung eta investor asing deh anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang ari usaha mah di urang aya ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot aya oge dina truk ni parare nyawan gambar aing aduh dina black kerupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang kuaci atuh Gatot Kaca dina cangkang ciki pantas gininya Anoman itu yang mah kumaha itu dah Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we poho da kana sunat teh Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peyem? Kitu. Nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun. Katimus. Apa itu katinggang? Geura pikir ku cilaing. Dewek keur dahar we nguasoet makan karedok. Makan apa itu Pak? Cing teh karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsana nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apa kana basana bangsana tuh kurang Batak, kurang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapakeun bahasa Sunda rumah sama di ditu Bapak Komandan Bapak Dan Lanud bahasa dewek tadi datang teh jeung sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok lawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh ari Bapak aya nuju tuang abdi geura nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teu hulu itu domba aing keur nyatu kana domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di dina mastaka domba tuh kitu pana domba huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun sokor domba teu kasar namun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu teh salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy teh dola sirah teh rada leuneng teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngomong bahasa teh dulu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah nu mere jarum aduh jeung itu aksara naon teh dina kapal plastik teh mejo hah mejo pemajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh terus didentos
Aduh. Alhamdulillah. Ya. Tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno, Bapak Mayor I Made Hartawan, Bapak Mayor Juwardi Hidayat, Bapak Kapten Samsul Komar, sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini. Sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak. Ye rezeki teh timika ieu. Sabaraha juta urang bakal untung ku ayana hujan. Eta ulah boga rasa rugi. Nya. Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk. Nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana. Pak Lurah Wilson. Nya. Hah? Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip badai nyalon deui badai naik deui sok aja jadi lurah jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abance alhamdulillah Pak Enis Patulo Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhuna nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustafa ti Cikoneng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun uli jeung sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan meuli cakasiki ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara Bapak Hoan di Sumbersari nuhun kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah amin nya cing digentos rahmat pitulung Allah amin dan oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba didinya tah minggu oge pan sok didinya alhamdulillah da resep teh ngadu domba teu cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning ada raka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak deligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus di lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi lamun aya judi mah dewek oge ditunda we harita kene oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba ngernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya itu jeung ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag kene mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng itu aya aturan domba geuning mundurna teh dang tingkung ding dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar macan eureun ning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh coba nyang leupat keluar tah eta mah domba penciteun kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda keagungan teh beuki nemrak deui domba sakitu lobana da anu saruat anuna teh kitu la ilaha illallah kagungan Allah nepi ka kitu rupa-rupa teh karakter domba teh aya anu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya anu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya anu kitu aya anu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh heeh meuli ka sabeuleun mah kitu teh menang meuli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200.000 heeh aduh ampun itu cara wala euy loba pikeun serius ya
aya aturan 3 jetrak do mate alus panu bobotorna teh jongareng keneke gitu teh jauh da mama paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasieun loba pengalaman baru kana teh nya itu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ya ka Bapak Bupati kasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ke-60 nya di sana pihak kalayan urang sakantenan kene urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka-60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepetan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu macak oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya aja jadi denge-denge teh atuh da ieu mah ajab jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting mana ada aing wayang tipung itu Bapak Haji Dani apa kana grup Pandawa we sadayana nya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ya bisa riung mungpulung dina wengi ieu ya katinggal para satria Angkatan Udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana Angkatan Udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung di Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool laju main bola teh di ditu kita teh oh da aya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon teh ngaranna teh si Berkam panayagan dewek teh mun dia mah teh cacing si Berkam teh si Ari alah gitu tada wala euy dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini kita tingkatkan kesemangatan tingkatkan dedikasi dan loyalitas tingkatkan kemanunggalan kita bersama heuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan nya hayu lah teu naon ha da puguh sakumaha pamunut Bapak dan Lanud cenah ulah dugi ka anjing-anjing cenah ngawayang teh da puguh anjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah ceking dugi ka jam sabaraha oke cenah bade jam 1 makinya kitu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos aduh ampun kitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara itu kan gede harja di UNESCO nya di kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daek heug teu kajeun iya kurang Perancis kas miheulaan ieu sumping nya gelas lain mah dulur tanya teh dulur ti mana sarua cucungik lagi monyong jeung sia kumaha mun ngartieun moal pangeureun kitu oge dia omongkeun teh ka seuri mun kana bodor mun teh alah cenah hiburan aya nya pogo we urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna Angkatan Udara Raden Gatot Kaca macak dek di lemur tara loba kasusah komo ari eueuna beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon
adan aing salah kumaha aing ke salat asar teh aing teh jauh kerelek teh hees aing hudang-hudang poek asup aing magrib padahal teh hujaneun jauh cetrek karena pangeras suara aing teh ruas kaburitan jauh adan we Allahu akbar Allahu akbar aing ret kena jam dinding kena 4:30 atuh pogo nu ngabuburit teh buka kabeh dapet mikir ku sia asa teu amak meureun da dewek teh lantaran era cek dewek teh hoya da ieu mah keur latihan eta mah sabodogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka di kepung tah tidinya aing mung ngicak di masjid teh si goblok ampun aing alah ngomong zaman Asep Show mangring di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV 14 in bari teu berwarna ieu we lalajo Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asap di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah ku aing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing pokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuat aing dari tah ya dah tidak orang tinggi sekolah teh pae siapa yang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba kena dosa kitu ceuk aing oge macak atuh sugade jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tah bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun katot kaca jeung pati teh tobat udah aing ketipu ya ada jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa capi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota hayu nya tuluy di mana geus meunang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha dideuleu da sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong cerita di kampung teh dari gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh nu karingka nih jalan satapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajung-jung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin udara gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak racucut teu paduli kajeun teu euy nu penting mah keusieun nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang ngora ieu muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh heuh caritana muntang kana tak-tak anu ieu tah cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mah pan sok kitu tah melengkung pan anu beunta mah eta tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug di dagor cenah euy
ngeuleuh itu goblok apa nih celolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nyaho tangka kalapa cenah heupan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah teu sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan ih meni keukeuh sia teh ka aing pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanang wayak ieu mah mana cenah dewek bisa naik nama bisa mah cenah naik itu ngalah kanya daing hayang minum cenah daguan kemarin nya tadi di anak ulahna penting tangka kalapa bisa ketinggang jeung luak lieur mana cenah bisa bogana blok pan aing lolong ai heueuh Jawa terekel nu urang bakal angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapana teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan jok koleang gerak-gerak eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapan urang lantur aduh panai bakating kunyeri mangihan maneh meureun sisi kieu teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah popos oi lebar cenah ya suruput we kita jawab wah kolot teuing anjing asin oi puguh mecer linci kalapa aja oi aduh abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan uing hayang ngageuseun masjid euy di mana syukur atuh syukur kakirang naik aja tuh uing cepat jadi panitia pembangunan masjid naon anu kurang je genteng can aya je bata can ngadeg atuh can aya keusik mangan bulieun sabada tumak tanah geus can aya nu ngawakapkeun teh si goblok eta ka mana we kana goblok iya anu make kedok agama aja ya di kena mobil make pengeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal yang germaji itu ke manehna we jalangan tidur akan nungtut baik kan siapa anakna kana rempreng kabeh jeung nu mulus pentingnya beteng aing seueuh ulah kitu sia alah itu dewa ka dieu ja sia kebenaran sia aing nek ngaliwat itu tinggal di bawang beureumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy Haniba meunya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi kaulah manusia aya tanu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah aki dianggap beruk kayak beruk tenawan ay beruk termaca masa kini anu kasyep ngereng-pereng abet jadi hati teringat tuh aing rekamana sampean Allah rek nanyakeun aing nunggaran naga persona mana naga persona di mana? Di mana teh? Naga Sari teh? Naga persona. Eta. Nanyakeun junungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula san anggeus urusan di manehna. Aya urusan naon jeung junungan aing? Pokona aya we. Ning nagih ulun. Ning nagih. Jigana lamun dina domba bau reng-reng teh jelema kitu teh. Orai walan. Du. Yo. Orai tisi. Teras kana tuh, ngaji-ngaji di telinga dia. Saha sampean ngaran kaula Gatot Kaca. Tadi jabang tutup kabel Gatot Kaca. Bunyi, dari mau 5 menit diganti ngaranna teh. Maksud kaulah yang nepungan anu ngaran naga persona. Ieu kaulah patihna heula naga sakebu. Sampean naga sakebu ya dinaon? Lamun keukeuh ajeun maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca.
Jabang Tutuka. Ngaranna teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jabang Tutuka, Rincing Wesi. Rincing Wesi, Kancing Jaya. Kancing Jaya, Badalungan. Badalungan, Surya Pringga. Surya Pringga, Arimbi Suta. Arimbi Suta, Bima Putra. Bima Putra, Syamsuddin. Syamsuddin kan cantik. Goblok deh. Wah gelo nya jelema teu bisa urang deui. Maele daing oge. Aya tah anu tukang cepot. Cepot Astra Jingga. Astra Jingga apun. Apun. Sia jeung sieun kedua ya. Jadi we hebat pernah loba keneh. Ame dahu can kapapai bae. Mus. Lamun kitu sarana hayang sari hareupan jeung pati sakit putih negara masih. Haji mulat di Tegal ya. Apa kon wani marang aku? Rawani teh ngapakulanang kulana. Jawi satu Gusti. Ayo kampung wakul kula. Dewa kita jeger. Sia. Ayo. Jawi sejugan ku abdi we. Naon? Ieu budak kitu mun bolot urang teungel makan agra. Sia, moncong ngajago ngomong teh bisa dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Goblok. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman. Antap teh si goblok. Cuman pisan. Sok kejar. Sok akan tenggelan atuh man. Ayo maju. Tah murid aing heulalanan. Eleh muridna tah guruna. Si Beruk sia. Si Samangka. Yo kena. Anjir awak dah tuas. Yey. Hui. Hebat tu eh. Woi, alah. Modalnya. Aduh, alah. Ampun Jabang Tutuka, ampun. Alah. Duh, ampun Jabang Tutuka. Pindah. Anjir. Ya, anda tahu budak ketika itu. Si Ronaldo gitu cuy. Tak kajong dulu. Plum. Los ball. Roberto Carlos gitu tengok. Hebat dulu. Lah, naon? Dia marta boga pahlawan anu utama dulu. Bisa ngamah Jomantara angkatan udara aja nanya nih engke oh bagja cepot lah bagja semuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara kancana kan lah naon reueus aing nah, saya jauh datang weh. Anu marangan si Gatot Kaca apa sia tadi? Keun antap Gatot Kaca jeung itu aing maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Jangan maneh. Aing. Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy. Macam aing lamun boga anak di ngaranna Ca. Ya, ngaran ti dewek mah halus wae. Euy. Ngalateh ge ujung mutu aya kitu anu pege beuki jatuh si goblok boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan
anjing cek aing coba. Kasih belum ngarasai kayak gitu anu belum bau cai goblok memang naik waduk nggak lah tutut nggak poho saja nggak lah tutut meni loba naon udah minang beda si anjing teh rame gitu saja lagi goblok wah gede teuing lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot mana mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang teh wajib mulak hiji weh tuh lain ngetrek-ngetrek liur euy baru kana kumaha beda pada tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin goblok ngejemut sia aing teh dulu labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulu seuri da tetulu udah nyeri anjing alah tuh ya jorang sih mah lain orang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi gitu lain meni gede kitu euy naon eta bobogaan meni gede kitu ya anjing jadi urus kumaha teh ngurusna naon yang gede kitu hayang mana gede hayang bener kapal itu kapal terbang nah yang gede tahun nanyakeun tempat terbang sih teh oh ya hontu ya syukur aja mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah dulu milu berapa ke tentara naik kapal terus milu kada parasit ngagajelang di luhur mana macam pakai parasit mawa we duduku ieu matalian lain hayang gede hode kudulah tuh dongengna prosesna dengan kudulah yang gede mah sanggeus da ngagajelang tina kapal teh pan moleang bek kanap ngagedean lagi gedean pae haji kejina mah keun euy hebatnya jelema ceu usigna lamun ambak mah teh ngasapruk jurusna ceu bukan aing ka pancing kan sok sialah urang pahina-hina urang pamak-amak lamun ambak teh berteleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si haji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juli-julian wah mau amak aing siapa dieun walila aing mah ada teh cinekeun naon panyarekan anjing lain nomor kabeh-kabeh teh sia ka pancing ameuh si siapa keju goblok ieu mah panyarekan lain nomor sok deui atuh sia si jika karpet mulai jauh bawa gulung sia teh turun disik-sik dipake sabaraha turun dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh mah jeung manehun bari hayang amak mah nyaho indung maneh nyaho ya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tilu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh ya aduh alah ramai kieu ya jeung gelut mah
Kau dijawab lagi kan? Ada tunggu lah dia lah tu anjing ada jadi. Mula dia dah tahu ala. Goblok, sian guna. Aduh. Hatur nuhun. Ada siapa dia? Hatur nuhun. Sian guna aing menderita dia. Kabunga jeung kebahagiaan Gusti Batara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu. Tak urang pertikeun. Kumaha dewek Gusti Batara Kresna siling juragan Arjuna. Kumaha? Aduh. Yai. Kumaha cek kuring? Lah. Cek si lain teh Raka Batara Semakaturan Rawu sok Yai Raka Bantara Batara Semakaturan Rawu kaulanun aduh Yai ieu teh usaha ngengna Yai ieu teh kaulanun kupun anak Gatot Kaca Yai kaulan ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh ti Dan Lanud Sulaiman kitu kaulanun Bapa Dan Lanud kukeru ngahina wae teh maka injak. Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain ngucik ulaman dina, lain ngahudang macan turuna.